Tahu tetaya. Jadi di iyo ya tentang lima gitu Ya, itu daripada wing balik ke rumah saya. Kita budalapan kita 11. Tapi jauh kan orangnya capek, tapi pas uih di pasien non pisan gitu tanya. Nyai. Mantap perasaan abah gitu. Aya mah mah. Berarti urang rezeki lagi. Kan kieu lamun urang arek niat terjun dina seni dan budaya, ulah neangan duit. Nya. Ulah neangan Kongsinan gitunya urang teh. Entong, dan niatna lagi neangan duit mangke jadi hateng. Ulah. Bapak da niatna hiji silaturahim, kadua rek ngopolakeun mupole, nah. Mulai lah, udah kalau mau boleh, kan kalau bisa mau boleh dia buat, Dan saya sebut tadi para wargi masih ketinggali unjuk nak abah iket teh. Ya kamu bisa di jalan dia namun or ya, kenapa motor? Kira motor ngaretan aja jalan mantai. Eta kareta kenapa? Socan, kayak atau pinaon gitu. Eta apa dari kalian masih gede berpikir pakai tadi ngelamun. Terus anu ngaretan istri pamit. Ya tak pamekah. Lamun istri mau turun. Lain sieun ditonton ku bojona digandeng-gandengan. Ya kayak gitu. Tapi pamit terus siapa? Pamekah. Cek kamu sepanjang kaki terwing balik kayak bener pantok. Berarti abah seniman perwakilan Tasegel, seniman Sunda tipe apa itu? Tipe setia pada istri, setia pada ya setia lah silahkan apa di apa diartikan sebagai apa kesetiaan. Wah ini bahas di nggak mau di perkuliahan dibahas apa? Ulah kata dilewat. Terus ya di nanga MC-an kan apa mah di silat oke, terus udah paguron pan, terus melahirkan pesilat muda, tanya di nanga MC-an bah. Salami nggak MC-an tadi kan di tahun 8 2011 hanya cap nuhun lah gitu kan. Kan terus tuh nggak MC-an sampai penonton seperti tidak suka gitu tak seperti MC-na boring bosen teh pernah teh ningali kayak tenang gitu nya eta mah kan wing di kadiri urang ya. Nah dirinya urang pemirsa ulah dianggap saya itu gampang Ya. berpikir curi kalau pernah gitu sama pernah jadi hati lah urang apa mau nusuri dari hati teh berpikir curi nah alhamdulillah ya gitu kan ya lancar-lancar ya apa alhamdulillah. Nah gitu anu cerita tadi udah dikatakan Pancasila ti anjing kada apa eta mah punten ahli rahatnya dari Osen ikhlas ya eta mah selalu eta kayak perjanjian apa kayak supaya dibayar eta laur eta gitu nya alhamdulillah nah itunya apa biasa dina Pancasila mau dina ayeuna karasan abdi teh abah pribadi nuju ngopolakeun kaulinan barudak kaulinan barudak abah teh pagurona ya sok atuh kan ada nyebutkeun paguran abdi ge beda lepat langsung saya ku abah nya tuh daripada omongan kuingeun bae oge generasina hostesna meureun tah ayeuna mah sok gitu tah karena nanti abah pribadi gaduh paguron teh nyaeta pusaka cakra buana karesan kaulinan oge aja karesan kaulinan teh kerjasamana sareng Sang Hyang Hawu nah karesan apa ayeuna resepna kada nyanyi itu sudah tapi nyanyi jazz nyanyi naon jelas genre abe jelas penonton kan aya di Nata Saiga aya di Nata aya dua lagu naon judulna Pagadagan jeung Barang Gawe ciptaan Mbah Ono Bayano lagunya jangan ditanya kayaknya jangan ditanya kita tadi jangan ditanya wae jangan ditanya wae kunaon jangan ditanya mah gitu tah bingung gak jawabnya enggak bisa jadi ame harapan penasaran eta kan disayangan teh atuh penasaranannya gitu kan nya enak bisa ditonton lah na YouTube gitu di YouTube lah eta lagu non Pagadagan Barang Gawe tah aya hiji deui jadi tahu eta mah sekenanya produksi gitu masih dendem tah masih dari izin masih belum ada surat izinnya surat izin ayeuna mah keduanya izin ayeuna lagu eta anu digarapu Abah Ikat ayeuna kita nyarioskeun naon sareng kesan-kesana dina nyanyi-nyanyi lagu eta naon aduh ieu mah sabarang tapi kumaha salah sama
asa kalakuan uing sebenarnya mah nu ngaku teh. Oh gitu nya. Nu kakeuleun nu ngaku teh gitu kan ada model pagadagan cenah para rubuh. Emang bener da mah pagadagan teh ka ngikik seni mah gitu kan. Seni ngikik ka ngikik ka dieu rame we nu aya. Nya alhamdulillah abah ayeuna kami sareng Mbah Ono nya sareng oge seniman kahot KBB teh. Mbah Yano di seniman Cimahi bisa ngahiji. Alhamdulillah abah rasa bersyukur bisanya biasa silaturahmi kan itu karieu. Aduh, bagja abah mah. Itu kan selama itu ku abah teh diundang-undang karena abah kadang-kadang abah ge berpikir ayeuna seni udah naon. Udah naon tah dina seni. Cik kamera itu akan mudah naon dina seni. Dina seni mah ari abdi mah seni kan. Saya itu pencinta seni anu diundang teh kenikmatan dan keindahan tapi duka ku abah ikan budak naon tah gitu. Jadi selama ieu Kang Restu kumaha eta dina seni dan budaya teh? Wah, seni dan budaya mah seabdi bingung ya teh. Lah sekalian jelaskeun. Tah kumaha Ari abdi mah sebagai pecinta seni ngaraos. Ningali terutama udah orang Sundanya, kami orang Sunda alhamdulillah seni Sunda ayeuna bisa disebutkan Kusmanjen, aya kemajuan generasi muda mencintai karena seni Sunda. Nah, tak Kusmanjen oge tidak lepas daripada kekreativitasan daripada pelaku seni Sunda termasuk Abah Uung. Tah Abah Uung kumaha ningali anak muda dina seni Sunda ieu kumaha komentarna? Ya salami ya alhamdulillah. Komentar di anak-anak muda senu katari sekalian budaya. Dan naon ge urang cenah muda zaman. Karena zamanan kumaha cenah atuh. Nya urang aya kajual mah hayang ka nya kudu kudakeun zaman dina musik dina naonnya dikaryakeun ku zaman. Itu kan alhamdulillah selama ieu mah abah kacan aya nguping ti marurang kawin 50-50 atau nu awon. Alhamdulillah kalakana sae. Malahan sering lah nu karayongeun gitu. Diajar bahasa Sunda, gitu. Diajar karena seni Sunda ya. Terus tiba kepayun harapan Abah Uung alias Abah Iter dina gabung sama Tasaigal ras ayeuna nuju ngagarap lagu Sunda harapan anak kepayun kahiji harapanana tiasa ngangkat seni dan budaya khususnya para penciptanya, para pencipta ayeuna mah sadayana dihargaan, kerjanya kesembarangan dengan nyanyi dina naonnya. Harapan abah hiji hayang ngangkat barudak supaya anu resep kalagu-lagu nu ieu teh cik da Sunda oge geuning-geunaheun gitu kan nya. Teh elek di luar mohon gitu kan. Eta paetan harapan abah mah nya sok harapan mah tanjeurkeun lah dina seni dan budaya segala macam budaya anu aya di Jawa Barat khususnya Sunda. Naon baik lamun diolahna bener laras insyaallah bagus sae seni Sunda teh nya kalau seni Sunda usaha dimulai eta kurang gitu aya anu bade diucapkeun ka pamirsa Natasaigal anu tos ngarojong kana kesuksesan bahwa ya kan nuhunkeun oh bener atuh nuhunkeun pemirsa, alhamdulillahnya sekali lagi abah pribadi sareng rengengan kira Tasaigal ka ti Mbah Nono, ti Mbah Ono sareng ti Mbah Yano kira-kira ngaturkeun nuhun pisan kanu atos nyalek, subrek, Tasaigal makana nganuhunkeun pisan kana rojonganananya mudah-mudahan Tasaigal langkung nanjeun dan nanjeunna Tasaigal teh perengrengan anu nongkon, anu ngelek, anu takwe gratis subscribe-nya gratis subscribe-nya aja subscribe eta pokona jangan ditanya aku mah tentu guys gitu masih kena iya imut gitu oh saya kabar kaya dibayar kamu pemiarsannya abah sekali ngadir nuhun ka sadayana nonton Tasaigal masih kene panjang seueur kene lagu-lagu enggak langsungnya ditonton terusnya itu mudah-mudahan urang dina komo ayeuna urang zamanna terjunan eta teh pandemi Covid tah eta penting mah urang tetep kedah hiburan gitu nya najan urang di bumi tetep berkarya jangan elek seni kan ayeuna teh nuju ieu pisannya tapi urang ulah mundur komo jeung urang ulah sieun tetep berkarya terus gitu kan sekali lagi ngaturkeun nuhun pisan ka pamirsa sadayana Tasaigal
Sampurasun. Hatur nuhun Abah Uum alias Abah Ika anu meni semangat abdi ngobrol sareng Anak muda. tenaga muda ya. Usia orang tua tapi tenaga tetap muda ya. Itu kan jangan lupa stok. Mugia Abah Uum Papayuna langkung sukses. Amin. Sudah langkung majeng deui. Anak muda terutama anak muda lebih cinta karena segi Sunda. Parwadina tasaigal hatur nuhun perhatian anak obrolan abdi sareng Abah Uum alias Ika, mudah-mudahan tiasa jadi inspirasi kamu urang sadayana terutama anak muda kamu langkung mencintai seni Sunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.